Radia lantaran disuplai ku Iran Amerika lelah bahaya sebab di Iran aya 3 rudal anu luar biasa. Nomor kahiji rudal Husein, kedua rudal Hasan, nomor katilu rudal Ali. Ngaranna ge teu kira-kira. Ngaranna teu kira-kira rudal Husein lamun diberangkatkeun datang ke Amerika. Rudal Hasan bisa ngejegur jang Amerika. Rudal Ali mah bisa neangan susu luduh. Henteu kumaha coba aya. Cak Amerika ketaan heula. Jieun heula coba hayang nyaho ku urang. Sok pancing melalui Israel. Melalui Israel berangkat der jeung Palestina menang Amerika eta teh. Begitu dahsyat luar biasa. Nah, Palestina supply dar. Hanya 9 hari Israel kabur. Tinggal cek Amerika anggap ulah bahaya. Kita cari dulu lain eureun neangan kelemahan. Kos gitulah ieu keur carita ieu